Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadarat tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Yaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina juduling carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Sarkum anu mana kiwari nuju aya di bumina. Eta hanca teh nya bumi anu biasa diusian sareng kulawargana nya teu nyisarah katut anak-anakna. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Ma, hayu atuh urang beberes. Daleres bilih kabujeng sonten. Nyapek atuh nyai geura beresan ku hidap. Mamarek diuk we heula. Lantaran isu ku karasana lungse asa eueuh tanaga. Tembal maanah bari nangunjarkeun sukuna. Jung titinangtung kitu deui anu sejena dekul harita meresan parabot jeung papakean anu diperlukeun. Dibantuan ku tatanggana anu sejen. Ari Sarkum ngaleos indi trek ngajugjug ka imahna anu ti heula dicicingan jeung Nyi Sarah. Sareta teu sakumaha lila oge geus nepi tapi barang anjog kaburuan. Sarkum meni ngalekatai hatena lantaran nempo papakeana anu geus ngabarak dina taneuh. Da puguh tadi dibalangkeun ku Bah Ijon. Bu, moal teu kalakuan si Ijon ieu mah. Papakean aing nepi ka pabalatak ieu. Bener-bener sia teh Ijon. Kejem jeung talenges estuning taya pisan ras-rasan. Samalah geus tega misakeun aing jeung Nyi Sarah kitu deui barudak. Bener-bener sia mah lain manusa Ijon. Sarkum ngomong sorangan bari terus gap nyokotan papakean anu pabalatak. Geus kitu terus murukai imah sareta pantona disurungkeun. Tapi tete lapageuh da puguh geus dikonci ku Bah Ijon. Kuriling ka tukang muru panto dapur tapi sarua pageuh. Tete lah panto teh kabeh oge geus ditulakan. Nya maksudna mah meureun ngarah aing moal bisa asup ka jero. Awas ya Ijon. Ayeuna sia geus nyata ngahina jeung nganyerikeun kana hate aing. Tapi tong sambat kaniaya sia Ijon. Dina hiji waktu sakabehna ku aing pasti dibalas.
Ceuk Sarkum bari meureupeun leungeunna. Beungeutna beureum huntu kekerot timbul rasa kaijid anu pohara kabah ijon mitohana. Nya geus puguh kitu mah Leo Sarkum ninggalkeun eta imah. Satuluyna balik deui ka imah indungna rek mantuan meresan paparabotan. Tapi sadatangna kadinya sakabehna oge geus beres parabot anu dibutuhkeun geus dikumpulkeun jeung deui paparabotana oge teu loba. Anu barutut pisan mah ditinggalkeun bae di dinya. Nya saenggeus sagalana tarapti mah bring harita arindit ngajugjug ka imah si Ojai. Teu kacatur di jalana jeung deui tepat di jauh akhirna anjog ka imah si Ojai. Anu tempatna teu jauh jeung imah Bah Omon anu jadi uwana. Ngan ukur kahalangan ku kebon jeung kandang domba. Sok sanajan imahna teu pati gede tapi masih kene weweg. Cukup keur Sarkum sakula warga. Sup sararea ka jero imah paparabotan ditundaan. Ari Pak RT jeung Mang Udung kitu deui anu sejena harita terus baralik ka imahna sewang-sewangan. Anu aya di dinya teh ngan ukur tinggal Sarkum jeung Titin maanah katut si Ojai anu boga imah. Yang Ojai, ayeuna mah sakula warga nyiruruk di imah Ujang. Nah ari Bah Omon moal nanaon kitu. Mak mah hariwang sabab meureun can bebeja. Kumaha lamun seuk engke ulahon? Ceuk maanah katara bangun hariwang sok inggis Bah Omon anu jadi uwana teu ngidinan. Sajabat ti kitu si Ojai can bebeja heula. Ah moal nanaon si Wap mah. Jeung deui apan ieu mah imah anu uing titinggal kolot. Jeung deui dakwa mah jelemana bager. Pasti moal nanaon? Keun we lah urusan eta mah bagian abdi. Mak mah cing tenang sarta teu kudu loba anu dipikiran. Nya kajon atuh ari kitu mah. Kumaha Ujang bae eta mah. Walon maanah teu kapapanjangan nyarita. Sakabehna masrahkeun ka si Ojai. Nya mah kumaha uing we eta mah. Ayo atuh uing mah ayeuna rek balik heula ka imah si Uwa. Bisi kaburu sore acan meraban domba ieu teh. Kitu we nya mah, Kang Sarkum. Muga-muga cing bareta sarta anggap bae lah di imah sorangan. Nya sok atuh ka dinya Jang ari rek balik mah. Nya sok rek balik mah. Tapi lamun geus salse kade omat ka dieu deui. Oglah. Engke geus salse uing rek ulin deui ka dieu. Yang Ojai, sakali deui nuhun nya. Lantaran geus nulungan ka Akang. Heeh, sami-sami Kang. Walon si Ojai. Nya geus kitu mah jung nangtung terus ngaleos. Gok amprok jeung Titin di lawang panto pok atuh ngomong bari melong. Nyai, ayunya Akang rek balik heula yo. Nya mangga Kang Ojai. Titin ngawalon pondok geus kitu jurut si Ojai turun kaburuan terus ngenceling indit ngajugjug ka imah Bah Omon. Ditingalikeun ku Titin ti lawang panto. Ti sarat harita mitra. Sarkum sakula warga keur saheulaan mah caricing di dinya. Kaayaan sapopoe nama anah biasa bae sok buburah buburuh nyiar pikeun nyumponan bubutuh hirup. Sedengkeun Titin ayeuna mah sok rajeun babantu di imahna Bah Omon. Jadi purah nyangu, masak, nyeuseuk, naon bae sagawe-sagawe. Da puguh bojona Bah Omon teh geus kolot jadi geus teu pati kuat kana barang gawe anu berat. Sajabat ti kitu anak-anakna kabeh oge jarauh ngumbara di lembur sejen. Samalah aya anu dumukna di kota kawan tugeus rarumah tangga. Jadi sagala rupana Bah Omon mah ngan ukur ngandelkeun tanaga si Ojai. Nya jadi ku ayana Titin di dinya teh kacida ratoheun. Lantaran aya nu mantuan kana pagaweana. Komo deui Titin teh saurang mojang anu rapekan, nurut lamun dititah tarahara rese. Ya puguh bae Bah Omon jeung bojona jadinya aheun beut asa ka anak sorangan.
Gancang na carita 2 minggu geus kaliwat. Sarkum jeung indungna kitu deui Titin caricing di imah si Ojay. Kaayaan Sarkum ayeuna mah beda pisan teu kawa Sarkum anu baheula. Anu getol kana barang gawe jeung rajin usaha. Tapi ayeuna mah jadi sabalikna. Sapopoena ukur ngajentul nangkep tuur bari anteng ngalamun melong kosong kaburuan kawas anu jarauh paninengan. Kadangkala sudah kana dahar lamun teu diasongkeun mah. Kitu deui tara ngomong lamun teu ditanya. Kaayaan Sarkum anu sarupa kitu puguh bae kacida matak hariwang pikeun Maanah jeung Titin adina. Ti sapra kajadian harita. Sarkum bet jadi gering nang tunggalang layung pikiranna teu weleh inget ka Nyi Sarah jeung anak-anakna. Anu geus aya 2 minggu teu panggih. Ras inget deui kana kanyerian tibah ijon metohana. Kitu deui inget ka Juragan Wira anu geus ngajabel imah indungna. Sarkum hatena kacida ngarasa hanjelu sarta ngarasa gede dosa. Tapi sanajan kitu Sarkum harita teu bisa kukumaha. Da puguh geus kitu buktina. Kacaturkeun dina hiji poe pareng wanci pasosore. Maanah jeung Titin keur popolah di dapur. Nyai, kamana dilanceuk hidap? Ceuk Maanah anu harita keur diuk bari ngakeul sangu. Tadi mah aya di kamar mah. Jawab Titin anu keur ngadekul marud kalapa. Cing teang kadi itu gerati tah tuang. Mengpeung sangu hanut kene. Kabeneran mah boga goreng jair pamere palebe. Ceuk Maanah. Koloyong Titin ka jero muruka kamar anu dipake sare ku Sarkum. Serelek mukakeun hordeng breh katempo lanceukna keur nangkarak dina luhur dipan. Panona kucap kiceup neuteub lalangit. Dianggel ku dua leungeunna. Kang Sarkum, saur emak geura tuang heula cenah Kang. Ah, akang macan hayang Tin. Sok we ti heula ari Titin jeung Emang geus lapar mah. Teu kudu nungguan akang. Sarkum nembalan bari ngareret ka adina. Ari akang apan ti enjing kene geuning teu acan tuang. Ah, tuh hayang tuang akang matin. Puguh oge teu lapar. Walon Sarkum bareng jeung kitu torojol Maanah nyampeurkeun. Ujang, ulah sok suda kana dahar bisi matak gering. Nya kumaha lamun hidep gering meureun kasusah mah teh jadi nambahan. Ceuk Maanah ngomong bari neuteub ka anakna. Anu katingali beungeut na meuni kanyos panon celong awak begang beut kawas anu hudang gering. Kuniang Sarkum cengkat lalaunan. Jung nangtung karasa salalanjung nya terus leumpang ngoloyong muru ka tengah imah. Dituturkeun ku indungna jeung Titin. Gek diuk dina samak yang hareupan sangu jeung deungeunna anu ngahaja meunang nyadiakeun indungna. Geus kitu dekul nyiuk sangu sacukil. Ret kana goreng jair sagede dampaleungeun pamere palebe. Terus diciwit saeutik am dihuapkeun. Nya geus kitu mah brak tiluan adalah ngariung tiluan. Deungeunna saaya-aya ukur aya sambal jeung lalab atah dibaturan ku beuleum peda anu katingali tutung sabelah. Da puguh Maanah poho meuleumna teu dibulak-balik. Kasugri kaum dangu kocapkeun peutingna harita teh bada Isa. Sora jangkrik jeung gaang geus reang di sarada paselang jeung sora cihcir. Kitu deui caricang silih tembalan di pipireun imah. Langit cedeum siga anu rek turun hujan, bentang-bentang hiji oge eueuh anu tembong. Lantaran katutupan ku mega hideung anu pagulung-gulung di awang-awang. Angin ngagelebug nembag kana bilik, katempo pating harelo awak karasa tiis nyelecep kana awak.
Dina kayaan kitu harita teh Sarkum keur diuk ngajelengut bari nyarande kana bilik. Sawangan ngablesat ka mangsa anu geus kaliwat, basa masih kene ngahiji jeung Nyi Sarah kitu deui jeung anak-anakna. Ari maanah keur salat Isya di kamar ditumbu ku wiridan meuni husu. Sedengkeun Titin keur diuk bari nilepan baju teu jauh ti lanceukna. Nya kudu kumaha rigus kieu. Hirup aing asa geus eueuh hartina. Pamajikan dibawa ku kolotna kitu deui anak-anak aing marilu ka indungna. Panji Sari Asmi. Ieu bapa. Ceuk Sarkum noroweco dina jero hatena. Kolebat rupa Nyi Sarah jeung anak-anakna anu tilu pilih genti narembongan kawas anu ngalelewaan. Ujang, tong sok ngalamun wae ari taun teh. Bisi kabawa ku sakaba-kaba. Sok kaditu geura salat Isya terus ngadoa ka Nu Maha Kawasa sangkan hate tentrem teruat. Jeung ngarah teu loba mikiran anu teu pararuguh. Sok kaditu ulah mata kariwangkeun kolot anaking. Ceuk maanah anu kakarano rojol ti kamar terus neuteup ka Sarkum. Mak, abdi mah inget ka barudak ieu teh geus 2 minggu teu panggih. Nah cager atawa kumaha? Kira-kirana ari ngaten kitu ka abdi? Jawab Sarkum bari ngareret ka indungna. Gek maanah diuk gigireun Titin. Nya ari ngeten mah pasti Jang. Da santona kanu jadi bapa tang tu harayang panggih. Kitu deui Nyi Sarah geus pasti lamun teu sieuneun ku nu jadi bapana mah bakal norojol nepungan ka dieu. Mak, nah moal nanaon kitu lamun abdi hayang nepungan barudak ka ditu. Nya sakedeung oge teu jadi soal. Anu penting bisa ningali sok sanajan ukur ti kajauhan abdi mah ridho. Ceuk Sarkum bari cuma limba. Lamun teu kuat nahan mah hayang ceurik lantaran hatena bener-bener ngarasa sono ka anakna. Kitu deui ka bojona. Nya ari hidup ke hayang panggih jeung barudak mah nya cobaan we atuh isukan madatangan ka Imah Bah Ijon. Sarta bejakeun hayang panggih jeung barudak atuh. Sarta muga-muga maneh nangidinan. Tapi lamun seug Bah Ijon teu ngidinan, samalah moal boa kalah ngadon nyarekan ka Akang. Nah kira-kira Akang sanggup pikeun narima caritaan anu teu weleh matak nyeri kana hate. Ceuk Titin bangun hariwang. Pano neuteup ka lanceukna anu keur ngabelenguk. Nya puguh eta anu dipika hariwang ku emak oge. Sok sieun Bah Ijon nyarekan anu tangtu bakal nambahan nyeri kana hate hidap. Teu nanaon marek dicarekan oge. Lantaran abdi mah teu boga salah. Jeung teu boga niat koreng deui. Pirangan ukur hayang panggih jeung barudak geus teu kuat ku sono. Kajon dicarekan oge da geus biasa. Walon Sarkum hatena geus buleud hayang manggihan anak-anakna anu geus 2 minggu teu panggih. Da puguh hatena teu weleh inget bae. Nyari geus kitu mah teh kadhi dapet jalankeun ngan omat lamun seug beunang omongan anu matak teu genah. Ulah rek dipake nyeri hate. Moal mak. Keun bae Bah Ijon mah moal didenge. Tembal Sarkum bari nguniang nangtung. Rek ka mana Kang? Kapancuran Tin, rek kudu can salat Isya. Jawab Sarkum bari terus ngaleos ka tukang. Juru turun tina panto dapur satuluyna muru ka pancuran anu tempatna aya di landeuheun eta imah. Teu sakumaha lila oge geus balik deui. Prak Sarkum ngajalankeun salat Isya ditumbu ku wiridan. Hatena terus manteng ka Nu Maha Kawasa sangkan dirina dibere kakuatan jeung kasabaran. Dina nyang hareupan cocoba anu ayeuna keur kaalaman ku dirina. Sareng sena salat teu kaluar deui terus ngagoler dina pangsarean. Teu sakumaha lareup sare
Kitu deui mah Anah jeung Titin saenggeus tutulak panto mah nya terus bae harita arasub ka kamarna masing-masing reup sarare tibra nempi ka isuk-isuk. Mitra kaum dangu, kocapkeun isukna kabeneran poe Minggu, nincakana jam 8. Sarkum geus ngagedig indit rek ngajugjug ka imah Bah Ijon. Maksudna tayalian hayang panggih jeung anak-anakna. Sarta teu kacatur di jalana teu lila oge geus nepi ka pakarangan. Sarkum ngajanteng bari rarat reret nitenan kasabudereun imah. Anu tete lah menitiseun kawasna mah keur areuweuh lantaran pantona oge katempona rutup. Nah, hamani jarempling kieu di imah teh. Buah-buah keur areuweuh. Ceuk Sarkum bari tengah-tengo serog ngadeuketan kana panto sanggeus ngahuleng sakedeung terus kakatrok bari uluk salam. Punten! Punten! Sarkum uluk salam tapi ti jero imah eueuh anu nembalan. Buah-buahnya keur areuweuh. Tapi keur kamarananya. Ah, jigana mah teu kadengeun meureun. Keun urang ketrokan deui. Kitu gerendeng Sarkum terus uluk salam deui bari keketrok. Punten! Punten! Sarah ya Akang! Sarkum harita ngageruan bojona tapi keukeuh jarempling eueuh anu nembalan. Nya keur sajongjongan mah ukur ngahuleng bari melong kana panto. Tapi bareng jeung kitu tigigireun imah kadengi aya sora anu leumpang. Sarkum ngareret breh katempo Bah Ijon norojol deui bari mawa parang. Duanana silih pelong itu ieu bangun anu kaget. Tapi teu lila Bah Ijon miheula ananya. Ai gening si laing. Tek nanyahaon make jeung datang ka dieu. Tanya Bah Ijon bari mureleng ka Sarkum bangun anu gemes. Muhun Abah ya abdi. Kumaha Abah damang? Walon Sarkum terus nyolongkrong ngajak sasalaman. Tapi ngan sakilat leungeunna ditepak lantaran Bah Ijon embung narima. Sarkum rumenghap hatena karasa nyeri jeung peurih. Lamun teu kuat nahan parasaan mah, Sarkum teh geus hayang ceurik bakat ku sedih. Lantaran dirina kacida teu dihargaan kunu jadi mitohana. Teu kudu loba bacot sia Sarkum. Menying oge geura jawab pananya ti dewek naharek naon sia make jeung datang ka dieu. Bah Ijon malikan deui pertanyaanna anu tadi. Ngadenge kitu Sarkum gewat ngawalon bari neuteub seukeut kana beungeut Bah Ijon. Abah, abdi ayeuna ngahaja datang ka dieu. Nyari niat mah hayang panggih jeung anak-anak abdi anu 3. Sabab geus 2 minggu teu tepung. Nah kumaha kayaana? Barudak teh carager atawa kumaha? Wah, si laing mah nyarita kitu soce ukur akon-akon hayang panggih jeung barudak teh. Sok padahal anu sabenerna mah maneh teh hayang panggih jeung si Sarah anak dewek. Bener henteu? Tembal Bah Ijon bari molotot. Leungeunna tutunjuk kana beungeut Sarkum. Nya lamun kitu oge teu salah Abah. Lantaran Sarah teh masih kene kasebut bojo abdi. Ngan teu saimah hungkul. Tapi eta oge da alatan Abah anu kejem jeung telenges. Tega misakeun kuring sakulawarga. Tembal Sarkum nyaritana tatag kawas anu teu sieun ku Bah Ijon. Jempe sia Sarkum. Lalaki gembel sia. Geus geura balik ka ditu. Si laing moal bisa panggih jeung si Sarah kitu deui jeung barudak. Naon sababna Abah? Make nanya sabab-sabab. Sabab ayeuna keur areuweuh di imah. Asal si laing nyaho geus aya kana 2 poe. Maranehna araya di dayeuh milu jeung adi dewek bibina si Sarah.
Ceuk Bah Ijon teu eleum-eleum nyaritana ngabohong, nyebutkeun Nyi Sarah keur araya di kota. Padahal mah harita keur arindit ka pasar jeung ambu uneh indungna, kitu deui barudakna kabeh di Barawa. Jadi keur araya di kotanya. Terus iraha baralik deui ka lemburna Abah. Moal balik deui si Sarah mah. Rek terus babetah di kota, samalah barudak oge rek disakolakeun di ditu. Ngarasa kabehna jadi budak anu parinter sarta cerdas. Anu engkena tangtu bakal boga kahirupan anu leuwih hade. Maju sarta bisa usaha. Moal kawas bapana balangsak eueuh kaboga. Jeung di saret ayeuna selain geus teu kudu ngimpi bakal bisa panggih deui ka si Sarah. Lantaran ku dewek rek dikawinkeun ka tukang dongeng. Ka tukang dongeng. Maksudnya ka saurang lalaki anu tangtu bakal bisa nyukumakeun. Nya ku lantaran kitu sok wae geura serahkeun ayeuna mah. Ngarah eueuh deui urusan jeung si laing. Ceuk Bah Ijon nyaritana bebeakan ngajejeleh ka Sarkum bakat ku hayang puas. Ari Abah. Apan ti heula teh geus janji? Janji naon? Nya, lamun abdi boga waktu handapna 1 tahun luhurna 2 tahun keur usaha. Pikeun ngabuktikeun pamenta Abah jadi jelema beunghar. Samalah geus janji lamun engke ngabukti Abah rek narima kuring jadi minantu. Piraku Abah geus poho. Apan kakara oge 2 minggu ngomong kitu teh. Sarkum nempas kana caritaan Bah Ijon. Hatena karasa seueur lamun kongang mah geus hayang bek nampiling kana beungeutna. Dewek oge teu poho. Tapi da pamohanan boro-boro dina waktu 1 tahun 2 tahun. Anu jelas ngan sakejeung. Apan geus 10 tahun rumah tangga jeung si Sarah teh tapi eueuh kamajuan. Nyarek naon anu kudu dituluykeun? Cing karunya atuh Sarkum ka anak dewek. Nah harek saumur-umur di bawah hirup balangsak. Geus lah teu perlu ngomong panjang lebar. Lantaran moal aya hartina sanajan nepi ka isu koge. Tembal Bah Ijon bari ngaleos indi teu malire deui ka Sarkum anu keur ngajanteng. Nya keur sajongjongan mah. Sarkum ukur ngahuleng. Bari melong ka Bah Ijon anu geus anggang. Repeureum berbayi cipanon kaluar maseuhan pipi, leng sirahna ngadadak asa lieur. Tetempuan asara Nyai Kararoneng jajan tungratug, awak lungse hate nalangsa. Caritaan Bah Ijon masih keneh kadenge nontoreng. Dina ceuli pating jelengeng matak panas asa ngaduruk kana sakujur awak Sarkum. Sanggeus aya kana sawatara waktu, sacara teu sadar, Sarkum sukuna ngalengkah leumpangna asa ngoleang hampang, ninggalkeun imah Bah Ijon. Beuki lila beuki jauh beras ka jalan desa, terus maju ngaler, leok mengkol ka belah katuhu, beras ka jalan satapak anu nurugtug mudun. Teu lila anjog ka pelebah susukan, satuluyna mentas. Serog ka pasawahan, terus lempang mapai-mapai galengan. Lengka Sarkum beuki lila beuki jauh. Samalah dirina teu sadar, lamun harita geus ninggalkeun lembur Cibubuay. Sarkum terus bae lempang bangun eueuh kacape. Pikirana baluweng jiwana geus teu sanggup pikeun narima kana nasib anu ayeuna keur tumiba. Mitra kaum dangu. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae terus ngarayap teu karasa. Antukna nincak kana wanci asar. Tapi Sarkum masih jongjon lempang teu malire kana kayaan. Sarta teu luak lieu ka tukang.
Sajeroning lempang pikirana Sarkum terus ngalayang. Batin cerik maratan langit ngoceak mepakan mega. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula kayaan Sarkum teunden sakedeung. Ayeuna urang kocapkeun deui Maanah jeung Titin. Harita Maanah kakara balik buburuh terus mandi bebersih ka pancuran. Da puguh awakna hareudang. Sedengkeun Titin keur nyangu di dapur nyadiakeun keur dahar sore. Tapi kituna teh bari cilicing cat kaluar ka jero terus tengah-tengo di buruan. Maksudna ningalian lanceukna anu tadi indit ti jam 8 isuk-isuk, tapi ayeuna can aya mulang. Nya kemana ri Kang Sarkum? Nah wayak ieu can aya balik. Ceuk Titin ngagerendeng ngomong sorangan. Samalah ngarasa hariwang geus kitu kalacat unggah deui ka jero imah kebat ka dapur. Dekul niup heula seuneu di hawu anu katempo rek pareum. Gur seuneu teh hurung deui terus disuluhan. Geus kitu jurut turun deui ka buruan, gok amprok jeung Maanah anu kakara balik ti pancuran. Rek ka mana Nyai? Maanah kakara datang langsung tumanya beri melong ka anakna. Aye geuning matos wangsul. Nah geuning meuni sonten. Bogoh oge kagok bieu teh nganggeuskeun hancang ore di sautik. Terus ka pancuran sakalian mandi. Geus teu kuat awak hareudang jeung aratul ieu teh. Ari hideep geus nyangu acan. Puguh oge nuju nyangu mama. Rupina sakedap deui oge asak. Nya syukur ari keur nyangu mah da geus sore ieu teh. Ae ari lancuk hideep aya Nyai. Maanah nanyakeun Sarkum anu teu katingali aya di dinya. Puguh oge Kang Sarkum teh teu aya mak. Tita tadi oge can wangsul. Ari saurna mah bade angkat ka bumi Bah Ijon. Tapi duka teras ka mana? Jadi ti isuk-isuk teh can balik. Mun teu acan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.